Bismillahirrahmanirrahim. Upacara adat mapang salon panangkeun ngomongkeun sejak di kawitan.
Nur ja Nur sakedit salam. Pokoknya masih mulut bagus berkah selamat si kacai jadi sanu di kadaran jadi sanu itu kacai si kedol susu di kadaran si kedol sodan enak kita tiba bapaknya kacai di jalan iya teh asa ada yang poho kamu teh asa ada yang lupa abu kena geus kolot keke naon ieu teh poho ikat ayah kato noleta sidar iya dipakai aduh iya teh naon eta indung barudak Allahu Akbar hari si bebek kawan si saya sabu kabir kasini kehela tuh iya karena kenangan jelasan weh tadi sorak nama geus aya kadieu ayo dangdut
Abuyi eta dalam wajah bukan dilihatkan kecorangan siang nyeratnya kesimona hari bebek teh ya batuk kesarariam ya saya kupikir dia hei tadi teh siap-siap balik ini ya tuluy eta gerak aduh kacira pisan si RT ya si RT kata kai mai sukene ke kantor hayang lotek coba aduh beri kawin-kawin deh eta karunya panjang teh cenah pamajikan anak teu masak atuh kabaksa atuh kami teh yang kadongaran heula ari aja kerusuhan pan geus di beja atuh kawin ge geus dibere tidak periksa ieu kada karunya atuh jama ka SMRT no itu kapuna sia geus ieu urang pageakeun ieu urang pageakeun heeh sampe ka atuh bar
Siap hormat, siap hormat, siap hormat. Salam perpisahan.